Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daudei saramangking mohon alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa neraskeun deui cariyos Karnadi Bandar Bangkong dinten ayeuna teh bagian anu katilu. Sateacana dipedar simkuring nganuhunkeun nya kasaha wae ayana tos like komen sareng subscribe nanya mogia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Kumaha tuh ye lajengna cariyos mangga urang kawitan. Karena di ampun gening can datang wae ka mana cenah mangkeluk teh cek Nyi Usni sasambat Usni aya eueuh cek hiji jelema di luar. Nyi Usni hatena mermejag lantaran atoh mending geus asa we bro bae narima duit keur meuli beas menang salaki balang siar. Syukur alhamdulillah cek Nyi Usni beungeutna bangun gembira. Tuh gening barudak abah sia teh datang hujan-hujanannya wayahna we nya mama rek meuli heula beas keur maraneh apan tacan dahar lain ti isuk jeprutnya antosan heula nya sakedap. Tuluy Nyi Usni mukakeun panto barang bray panto dibuka gening lain Karnadi tapi si Marjum rancucut kahujanan beungeutna pias panona beureum ci panona ngararumplang. La ilaha illallah gening enjum nya ka mana si Karnadi teh ka mana cek Nyi Usni bari semu reuas. Lah nyaeta atuh Ibi nyaeta kumaha atuh enjum paromana jiga nu hayang geura nyaho Nyi Usni ambekana nyelek angeunna ratug tutunggulan mohonnya. Lah nyaeta atuh Bi cek si Marjum bari gek diuk nangkep tuur. Cing atuh geura pok atuh Jum nya aya naon atuh cek Nyi Usni bari ngangsreg sukuna ngarempoy cenanya ngarempoy. Kieu geura cek Ari Karnadi jeung kuring teh yeuh tadi teh keur dagang di sisi jalan Bi. Ari ti peuntas ditu aya babah nyalukan. Nah Ari Karnadi teh ngan belenyeng bae lumpat mentas jalan. Nah atuh teu kanyahoan deui teu belah kidul meni galidus we mobil teh ditarikeun Bi ngan rieuk bae ka Karnadi teh Bi kageleng Bi lebah dadana pisan eta teh kageleng Karnadi kageleng kitu cek Nyi Usni diukna bari beuki ngangsreg enya lebah dadana pisan eta teh Bi cek Marjun
bari nyusutan ci panona. Leng Nyi Usni kapoekan deuleuleunana kararoneng anu anggang asa dareukeut. Hanggahotana lesu taya tangan pangawasa gebrug ninggangkeun maneh kana palupuh meh bae budak nu orok katindihan dengek budak pating jarerit. Dua budak nuker mejeuna dipuhit ku kanyeri angsrodan nyalampurkeun ka indungna bari ngarangkul. Ma, nah kunaon bapak teh ma? Ma teh make ceurik sagala atuh ma. Cek nu cikal. Nya ma koling melu paeh ma nya kunaon ma. Budak orok nuker gogoro-gogoaran cerik tuluy kumarjum dicokot sarta dina jero hatena nyarita. Aduh si Karnadi nah maneh teh euy bet nyiksa-nyiksa teuing ka anak pamajikan teh dibejakeun bae kitunya. Yen Karnadi kalakuan anak kitu tapi tangtu aing meureun euy baruntak jeung sobat deui geus lila deui mang puluh-puluh taun jeung lain bae aing nu baruntak teh tapi karena di oge pan jeung pamajikanna deui nu matak we baruntak. Si Karnadi dasar hayang nyandung teh kabina-bina teuing maneh teh nya. Ku baruntakna teh tangtu we ngajadikeun tambahna ieu teh nambah kasusahan pikeun anak rabina. Lamun teu ku aing teu dibejakeun mah wah moal tangtu kajadian baruntak kos kieu sarta aya panghareupan deui menang untung lantaran erek ngeret awewe eta. Atukeun bae sugan we menang kauntungannya. Meureun saanak rabina oge meureun sugan we milu senang atuh sugan milu senang. Teu kungsi lila Nyi Usni inget tina kapaehanana sarta dengek bae ngajerit mani maratan langit. Aduh Karnadi, aduh. Nah atuh sia teh balang siar teh ngabelaan anak pamajikan. Menit paeh poso teuing. Nah ai kumaha ari geus kieu atuh. Anak ranghap parabaneun. Aduh barudak. Maneh teh meureun moal boga bapa atuh. Nya nu barisnya mere mewah ka maneh. Ampun. Keur sangsara teh deui katambah-tambah kieu geuning. Ma, apa teh maot ma? Cek si Arba. Kumaha tuh ma kuring teh jadi teu boga bapa meureun ma. Njum. Cek Usni bari cerik rewah-riwih. Kumaha atuh kagelengna teh misan kitu. Ari harita mah bi bisa keneh nyarita cek si Marjum. Hatena karunyaeun nenjo kaayaan Nyi Usni jeung barudakna. Tuh pisan-pisan dia menyamun karena di teh pohon mantangul. Aya wae nya ieu mah muhun aya wae. Ari rasa kuring mah bi da moal waka datang cenah kamisan lantaran harita keneh teh bi dibawa ka rumah sakit Ranca Badak eta teh bi. Terus ka kuring teh aya talatahna kieu cenah pokna teh bi eta hayam jago nu carambang jeung 2 danten. Urip barudak kudu dijual eta teh bi. Duitna bahankeun nya ka kuring keur ngagade-gade
kan ngagede-gede hate we atuh Bi atawa bisi hayang jajan cenah Bi kitu saurna teh. Jadi karena di teh tak acan maot gitu cek Nyi Usni. Acan Bi ari maot mah ngan eta we talatahna cenah kudu omat-omatan pisan tah gitu. Njum, ye, sumawona menta hayam hurip barudak mah. Cek wiwilangan mah tea nya sanajan menta hulu kuring oge moal burung dibikeun ieu. Asal manehna we hirup deui nya. Barudak maneh mah engke ge aya milik pasti atunya. Keun atuh abah maraneh mah da teu acan maot ieu. Ke atuh Jum dagoan sakedeungnya. Kuring rek newak hayamna heula nya jeung yeuh mihape heula barudaknya sakedeung. Nya atuh Bi sok we bade nyandak hayam mah. Nih Husni hujan oge mani ngalayang neangan hayam turug-turug deui hayamna laling has pisan. Meni poek geuning. Ieu mah kumaha tuh. Hujan terus bae ngagebret gelap dordar Nyi Usni meni rancucut kahujanan. Kuring teh geus tega ieu kana nyawa. Pasrah kuring mah pasrah. Tibatan hayam teu kajual ayeuna mah lantaran ieu kuring teh gumela kasalaki karunya atuh. Bakating ku dihantem diudag-udag hayam nu sakitu lingasna tungtungna beunang. Mun bade ngajual hayam mun. Mun ngajual hayam cenah nya. Danten carambang geuning. Cek Nyi Husni bari ngusapan hayam sarta cipanona nyurucut. Nya ayeuna mah maneh bakal papisah jeung kami. Lain bae jeung kami wungkulnya. Tapi oge yeuh jeung barudak jeung sobat-sobat maraneh teh ya atuh. Jeung wayahna bae nya danten carambang. Da ngabelaan kakak maneh anu keur meujeuhna kata Rajang Tunggara ieu teh dipuuk ku kabingung kuring teh. Tuluy eta hayam ditawarkeun ka tetanggana susuganan teu dipencit. Mambrih kapanggih saben menit patepung saban waktu. Ku tatanggana eta hayam nu tilu dibeli 3 perak sarta sok duitna dibikeun ka si Marjum keur salakina jeung Nyi Usni talatah yen manehna moal bisa neang ka rumah sakit lantaran sieun cenah kutuan cenah ngan rek we ngadoakeun ti kaanggangan bae masing hurip hirup. Nya mohon atuh Bi. Kuring teh temal tiasa lami teh nya kedah-kedah kaditu deui ka rumah sakit ranca badak kuring teh Bi. Nya atuh jug sing salamet we di jalanannya. Marjum oge langsung indit lantaran teu kuat nenjo kana langsaan Nyi Usni tidinya ngajugjug ka bumina Mas Suntama anemer gedong jeung sasak anu beunghar. Kabeneran deui
Mas Sumtama keur aya di bumina lantaran nuju ngangluh di kantun pupusku gerhana. Kalantang Marjum nyaritakeun maksudna basa direka-reka basana direngga-renggi sarta dirugas lingis maklum atuh salawasna campur jeung Karnadi. Mas Sumtama karunyaeun sok nambutkeun sasatel kidril istrikeun sapasang sapatu bodas menang nyemir ku semir hideung paranti anjeunna didamel jeung hiji bendo citak geus buruk. Aduh, penyamaran mun pada nyamar cenanya kan geulis. aduh aya wae nya emanya. Marjum geura giru mulang malah nyimpang heula ka pamajikanna oge ngan sakedeung tuluy ka saung rek ngajugjug Karnadi saenggeus Karnadi narima eta pakean kacida atau heunana sarta tuluy bae kumarehanana ngaringkuk sare di saung lantaran kapalang burit tapi Karnadi mah gedebag-gedebug bae lantaran mikir caritaeun isuk mohon. Kocapkeun isukna Karnadi jeung si Marjum geus harudang sarta tuluy we marandi di pancuran cai kotakan sawah. Malah Karnadi meni mesek mandina teh lantaran hayang darandanmu. Aduh, ieu mah nya. Calana panjang teuing meni ngarungkup keuneng dapuguh Karnadi mah pendek bajuna henteu tepung tapi landung lantaran awakna dedepe leungeun bajuna ditikelkeun ka jero sup di sapatu ramo sukuna meni patumpuk lantaran jebrag latuh lempangna ingkud-ingkudan rap bendo citak bet gede sirah batan bendo mah atuh nyengcle bendo teh ngan saukur tengah-tengah sirahna. Ana didahangkeun tarangna belege belengar ciga rubak tarang manan sirah. Aduh mohon namanya Bang Karnadi. Kumaha ieu teh Jum euy jadi moal. Cek Karnadi bari nilik maneh. Ginding euy aya namanya. Asa lain Karnadi Bandar Bangkong emanya euy nya. Basajan bae sakitu mah tudi. Biasa we. Surup euy dewek teh jadi enemer teh nya euy, anemer mayan dulu euy. Aduh, ieu ya. Sepatu anyarnya. Wah, kan bae lumayan. Surup nama. Tapi ya pikir mah yang serikeun dewek teh euy maneh teh teu beda we jeung babagi sawah euy. Tah kitu euy bener-bener sia mah sok aya wae euy Jum euy tapi ten bae dulu euy nu penting mah laksana euy kanyeranda anu itu. Cek Karnadi nuluykeun caritaanana. Yoh dewek teh euy minangka dunungan si Laing ayeuna teh nya. Ari si Laing minangka bujangna euy. Si Laing teh kudu bisa nyarita atuh. Bisa bahasa lemes maneh euy ka dewek. Kudu make ada tata kramanya euy ayeuna mah. Bisi biasa bae we kadunungan dulu.
wayahna oy nya, wayahna. Da dewek mah senang mah oy, si lain ge moal milu senang atuh oy. Hayu ayeuna urang indit oy. Yoh, jalana mah oy, urang narabas galengan oy. Supaya tereh deket dulu oy, mapai galengan mah. Kumaha maneh we atuh Dik, kumaha maneh, nu penting mah nepi we, heueuh. Bral Karnadi jeung Marjum Arindit sarta keur waktu lempang sapatuna dijingjing cenah lantaran kagok jeung nyeri tea. Barang nepi ka sisi jalan gede kira-kira aya 10 gawang juar ka bumina Masura Karnadi ngabadaga mulak cangkeng Marjum cingogo semu nu isin munnya. Aduh, hek apel kanyiranda cenah ieu mah yeuh. Lar aya mobil sewaan. Mobil oi, mobil kade kiri mang kiri mang. Cek Karnadi semu gagah reg mobil teh eureun. Yey, lamun kuring numpang duaan sabaraha nya euy nya. Tuh ka ieu mah itu anu ngarendeng dua euy. Taksiran mah wah anggangna teh. Ti dieu teh aya 10 gawang juar euy. Menta sabaraha pir? 5 ketip wae atuh Kang. Kang Kusir mah tuh 15 sen we nya. Da deukeut ieu mah tuh. Heueuh sokeun bae atuh lah. Kahayangna sabaraha? Sakitu we nya. Sok naik. Ti dinya tuluy we. Kana mobil arasup cak Karnadi, kana mobil tekungsi lila 2 menit acan geus rague eureun payuneun bumi euis awang empet jeung klakson disadakeun ku supir mani patembalan da nuturkeun kahayang Karnadi. Muhunnya gagah kieu muhun Karnadi. Ramana euis awang reuaseun tuluy nempo tina panto bari mamendakan malah euis awang oge nempo tina jandela bari memener sanggul. Punten Bapak, punten. Mangga linggi, mangga linggi. Cek Masura bari memandakan semu isin lantaran ningali legegna kitu turug turun dina mobil sarta bujangna oge ada pisan. Kek Karnadi diuk dina kursi Marjum sila dihandap meni meneko lantaran Masura kaasup atuh kaum kuno jadi sanajan beunghar oge kursi nama kursi goyang keneh atuh barang gek diuk Karnadi mending ngadayagdag anak lenggak teh meh bae manehna ti jengkang. Aduh emang adi ya. Hate ratug beungeutna menipias Marjum nungkup sungut lantaran teka tahan ku pikaserieun Karnadi molototan. Sor Masura nyodorkeun
sesepen estimeter nu make mosduk pangenyot Jarami maklum atuh dinu jegut najan kaum kuno oge sadia keur bae aya tatamu sarta gek calik deui dina kursi tapi korsina rada digusur ka tukang. Mohonnya aduh ya mah pada apel kan nyeranda cenah mohon. Mohon pada apel cenah kan nyeranda mohon. Di dia atuh calik mama, calik di dia. Cek karena di legeg jeung sora nurutan menak bari jelenun nyokot sigaret kotret ngotretkeun kayu api tapi sigaretna tibalik nu aya jaramina nu disundut teh atuh teu daekeun teurak hadena we masura teu ningalikeun marjum ngabejaan tapi susaheun mohonnya gitu cenah bade apel di randa. Ai mama teh rada asa-asa ieu teh jang cek masura sarta nembongkeun budi nu tacan wawu. Yak tos ari mama mah namung ari abdi mah parantos terang ka mama teh. Mohon abdi teh pun sumtama teh ya mama ane mergedong sareng sasak dupi pun bapak mah Haji Mulia sanes anu di Margasari teh nya. Yak tos mohon cek masura sarta semureuwas lantaran geus terang yen Suntama Margasari hiji anemer anu kamasyhur pilih tanding kabeungharana ngan bae tacan ningali di rupina mohon gitu cenanya. Tiasa jadi mama da kapungkur mah abdi teh sok ngaborong eta mama gedong di halte daya kolot teh ya mama ari malah ari ngalangkung ka dieu teh ngalangkung na teh hampir we ti 10 kali sadidinten teh mama mong salamina nya sok kana mobil bae ngalangkungna abi teh mama. Mama nembe kasumpingan ieu teh mohon jadi kumaha tuh kieu teh duh asa dadareuwas kitu. Tak kudu reuwas atuh mama cek karena di nyaritana baluar balieur bari ngebulkeun haseup sigaretna sukuna ditumpangkeun bari edeg abi teh anya baktos bade bade meseran serang abi teh mama. Malah bieu teh tos wangsul ti mana tuh tadinya ti pamoyanan mama nya bade ngical cenah anu bade ngical nu 10 bau kelas hiji teh kedah we 12.000 namung ka abdi teh teu acan wantun wantuna ge 8.000 ari garentes bat mawa artos teh bade ngical we serang deui cenah mohon. Bade ngical we cenah serang sugan cok we mohon hargana tah mama. Mama mah teu gaya kagaduh atuh Aden. Sumohon mama mah teu aya kagaduh ieu teh. Cek masura bari nyusut raraina beuki semu isin. Yah mamah mah gaduh oge ngan sagewok atuh ieu teh. Abdi ge meseran serang teh ngamal seueur kieu kitu we pangaos 8
atanapi 80.000 mama. Ambe eta mah sanes saeutik atuh cek masura sarta manehna ngandel ayeuna kana beja teh yen Mas Suntama beunghar. Euis cing ka dieu atuh nyandak leuteun. Nya atuh Abah sakedap. Ayeuna geulis. Teu tiasa ayeuna mama. Nya kunaon kitu geulis? Waktosna seep. Aduh. Muhun. Waktosna muhun kabujeng seep cenanya. Muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui dina seri anu salajengna. Mangkingceung haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca